zaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba, mun zaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter, sakola geus teu kahontal, hirup mahal maot mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui, jual teh sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman urang tarekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba, kudu cukup sandang, pangan jeung papana. Gitu teh. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asa rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh lo. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat lur, lur boga anak loba, kudu cukup sandang, pangan jeung papana. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun
bangsa katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mula nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalebet kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalebet kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah udang baong mabok wae isuk berang penting sore kita eureung ngadon nembang cicing sia kumaha ae
baong judi wae baritara menang wae tidak eureun ngadon nembal cicing sia kumaha ae budak baong ulin awewe unggal Sabtu check-in wae tidak eureun ngadon nembal cicing sia kumaha ae sunduk waktu ninggal mangsa datang kabeh akibatna penyakit mangrupa-rupa hasil pepelakanana gering ribuh teka urus obat nasa ayah-ayah tungtungna dekat tulungan nepi ka datang sangkaran diharewos ditarungtun ucapkeun kalimah tahlil budak baong teu nembal sok sia wanita ngomong kumaha aing ayeuna sok sieun sia noke-noke kumodar mah nya tak entong aja goyang aja geus nepi kana waktuna mah keung siapa budak baong ulin awewe unggal Sabtu check-in wae tidak eureun ngadon nembal cicing sia kumaha ae sunduk waktu ninggal mangsa datang kabeh akibatna penyakit mangrupa-rupa hasil pepelakanana gering ribuh teka urus obat nasa ayah-ayah tungtungna dekat tulungan nepi ka datang sangkaran diharewos ditarungtun ucapkeun kalimah tahlil budak baong teu nembalan sieun baong ge kumodarnya sieun sia kumodar mata tak insap ayeuna keneh Membengcan host Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala laki cenah emansipasi utek na tengarti bisnis perang penting bisnis naon juga teh teuing salagi na diimah na jaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjeng bambu hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarepkeun bisa laki cenah mah teu cukup wae mas berlian rencem ngaku bati cenah bisnis padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak awewe nu kitu
lain awewe modern. Tapi sapi daging benci tentukan jagal, nganut emansipasi keluar dina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Cenah emansipasi bari utek na tengarti, bisnis perang penting, bisnis naon juga teh teuing, salaki na diimah na jaga tulang panto, anak diasuh cukup khusus terjeng babo, hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah, ngarepkeun disalaki cenah mah teu cukup wae. Mas berlian rencem ngaku bati cenah bisnis, padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern. Tapi sapi daging benci tentukan jagal, nganut emansipasi keluar dina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat.